Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Najwa Simkuring Hizkia di acara Mata Najwa. Ina arurang tos saya di salah sahiji tempat ngopi di Bandung. Anu pastina kasor pisan ku budak milenial zaman ayeuna. Arurang tos kasumpingan salah sahiji pengusaha kasohor. Anu janten founder salah sahiji aplikasi transportasi di Kota Bandung anu dianggo sapopoe. Wilujeng sumping Bapak Nadiem Makarim. Wilujeng siang Pak Nadiem. Wilujeng siang Pak. Tong nyawaran Pak, Dabi teh ngarakeun. Oh mun. Jadi nyawaranna saha teh? Kang Nadiem. Siap Kang. Kang, aya Kang teh leres lulusan ti Harvard University. Mohon leres, Tatacan janten founder Gojek. Akang didamel di mana? didamel di perusahaan McKinsey & Company selama 3 tahun, terus Kazalora, jantan co-founder and managing. Siap. Oke, setacan ngobrol sareng Pak Nadiem leuwih lengkapna arurang tingali we radio Blasina. Nadiem Makarim dilahirkan di Singapura kaping 4 Juli 1884. Anjeunna lalaki 34 tahun, nu janten lulusan di Harvard University nu kasohor ku gebrakanana ngaluarkeun aplikasi nu disebut Gojek. Pengalaman dana nu biasa nganggo ojek motor, nimbulkeun ide jeung ngabangun hiji perusahaan transportasi anu berbasis modern. Eta aplikasi Gojek teh diluncurkan di tahun 2010. Gojek mimitina ngan dirintis ku 10 karyawan sareng 20 ojek nu janten mitrana. Tapi, dinten kiwari mah Gojek teh tos ngagaduhan 800.000 pagawe nu tos kasebar di 50 kota di Indonesia. Pengguna nu nganggo ieu aplikasi teh kirang langkung aya 10 juta ribu pengguna. Gojek nu dikelola ku anjeunna teh lain aplikasi online nu ngan saukur tentang transportasi hungkul. Tapi bisa dibuktikan ku seueurna fitur-fitur nu leuwih bisa ngabantosan kahirupan sapopo. Tah, eta teh biografi lengkap di Kang Nadiem Makarim. Ayeuna Kang, akang teh kan resign di Zalora, terus ngadirikeun Gojek. Kunaon tah alasanna teh? Masalah teh nyaeta abdi teh hoyong neangan takdir nyalira, hoyong neangan inspirasi nu anyar, bosan eta wae. Oh, mohon. Aya mah santai we nya Kang. Ayeuna mangga dileueut. Mangga Kang dileueut. Mangga dulu di payung. Mangga. Jadi Kang, kumaha sih ide transportasi Gojek berasal? Awalna teh tukang ojek langganan abdi teh curhat ka abdi. Sabab waktu teh di terakhir teh nungguan pelangganan, terus tanda-tanda sabab terus di Jakarta teh jalan teh macet, coba besi parah. Nah, jadi Jakarta teh butuh transportasi nu canggih, lebih gancang ikatan. Jadi awal berdirinya Gojek Di tahun 2011 perusahaan Gojek teh didirikan si Mabdi. Mabdi teh jadi CEO-na. Mimitina teh driver teh kan aya 20 orang, 20 jam. Sama kekirangan. Tah, pas kekirangan teh Gojek teh putus asa gitu. Jadi beki maju lah. Sawana teh Gojek menasumsikan dana saha tah? Mohon di perusahaan Singapura Group tahun 2014. jumlah karyawan di Gojek Ini ada berapa? Saya 800.000 jamu, 700.000 nanti nganggo motor, 200.000 na nganggo mobil. sabaraha pendapatan Gojek per bulanan? Pendapatan nanti kira-kira 7,2 triliun. Lumayan atuh Kang nya. Ayeuna hiji deui naon sang akram kanggo driver Gojek. Kami ya kesalahan teh kudu dibenerkeun, kudu leuwih sae gitu. Tong pantang menyerah. Arurang tos ngobrol sareng Kang Nadiem Makarim.
Ayeuna tim kuring Asia pamit undur diri. Sim kuring Najwa Faiza pamit undur diri. Tepang deui sareng tim kuring di Mimun Payun di acara Mata Najwa. Cek mangga kok gue. Astagfirullahaladzim. Bisa dikat? Ya.